Pada iya cenah ameng cenah. Enggak mangga. Dilebet bae eta motor tadi kan. Yos lah. Yos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilabdeng teh. Paina ya. Sok saha? Di Kota Manggo ke kudu papanggih jeung eta na. Bawa rencanganna. Mangga. Heeh, saurna teh cenah. Esok ieu kalebetkeun enggak dia? Kalebetkeun apa? Mohon kalebetkeun. Yos keun. Nyen kejutan eta ampun. Bisa 20 tahun mun. Ya laras mohon. Hayang ameng cenah. Engke cicing. Ke cicing aja. Cicing ka jeung engke. Oh, data sabaraha abad. Ya. Terangna nuju abdi damel terminal gitu. Mohon aduh sok di pasar teh abdi biasa ngobrol teh. Ya painten emut aya ieu mah mohon asa gitu lah di terminal mah. Kan aya abdi ngali kali tu ayeuna mah. Ulon. Kecamatan Bandingkiran. Oh, saya. Mohon. Mangga sok dilebet. Kayaknya si Bapak orang ngobrol. Rausan tiis pa jadinya. Alhamdulillah ya kalau sana ya aya buah sih ya nama. Buah terus kali itu kebon. Ari Mariani paling mana hilap deui nya? Yani. Kayaknya lah nu mana abdi tadi tas. Pak semua apaleun neng kudu jenis nang ieu babaturanna. Panginten mohon. Sok mangga sok kalebet. Dia pokok yang ada mah yang bedog. Ada nambutan bae. Ibu cenah. Ini ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya tah. Ya Allah. Tah kitu. Kena ya sekalian cenah kena tahuna. Ya Allah. Oh teh aya 20 tahun. 20 tahun. Nyalang. Tah ieu babaturan di Kota Manggo Mohon. Rining. Kayak kan di damel di mana kapungkur? Di pasar. Ya henteu papanggih di pasar mun aya tas abdi ka pasar mun. Ai kudu balik ka Mariani. Sak di lah lebet. Balik ka Susianti wae. Geus. Regreg. Tonjong di Ahun Tonjong. Oh, Mariani di Tonjong. Oh. Geus regreg papanggih babaturan aya. Ngali ka Tonjong Mariani teh. Usia 50 tahun nanti dapat pensiun. Nah, gitu mah dari abdina alimet. Yang eta ya udah sudah buka LPK aja nya. Nanti buka LPK we nya. Terus eta mah ada langsung sareng pihak Jepang nah join-joinna kayak gitu. Kami ya lowongan kerja di anu langsung kontak gitu para abdi gitu.